Teu mana apa karena paribasa geuning baheula, aya paribasa kieu baheula mah. Paung mati cenah meninggalkan pelannya cenahnya. Nah, ujug-ujugan umpan basah. Lain aya kieu, aya nama kieu ini kejadian ini. Gajah mati cenah meninggalkan gading, tapi naha si Kiseotan pae geus meninggalkan gading. Weh, kenapa dia? Iya kerniis. Gimana tuh? Ah, biasa weh. Apa tuh kapal Sriwijaya Air anu murah kamari? Apa? Kronologi namanya nya. Sebenarnya dia kronologi murah kapal. Iya lepas landas kapal teh ya di bandara Jakarta nya. Lepas landas ngapung di Pontianak. Ngapung di luhur hurung meledung. Ngebul. Deket laut, bus ke laut. Waduh. Dijebur ke laut. Gitu tah kronologi nanti. Alasan. Ngaroko mah ngaroko we. Betul ngomongkeun kapal murah Sriwijaya. Ini nomor laporannya. Sabar ringi kieu Dieu lapar. Duit kalau kerboga goceng. Sedangkan meuli sangu teh 10.000. Kumaha carana nya Nah rokok yang nang nipu dia, jatuh kapal murah gue, terima yang rokok ini. Aya si Kepi. Beneran ti pucuk dicinta pulang pun tiba. Naon atuh euy? Cik pi, sugan boga duit lah, cobaan mah minjem. Cobaan mah tutong euy. Aya ge 5.000. Mana boga teh 5.000? Cik. Aya pi, boga 5.000 yang urang. Tah, 10.000. Oke, bayar ke orang 10.000-nya. Kapan pisan ieu mah. Alkeun mah lapar mun duit 10.000. Mahi merenang ye 10.000 keur bebas mah. Ngajeuhna 15.000. Ah, ieu mah simpen. Tah ieu pulanganna nya tah. Alhamdulillah.